wargi sadayana anu ngiring hancrub karena seni silat ieu ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi sadayana, rekan-rekan simkuring sadayana ngahaturkeun nuhun pisan dongkap ka ieu lokasi. Alhamdulillah rekan-rekan simkuring ieu sakitu eyeubna kieu mulai seni budaya Sunda geningan sanes ngan saukur mulai hungkua kagiatana karena segala rupina kedah tumut turut karena aturan-aturan ieu seni silat olahraga anu bade dieukeun ku sadayana. Alhamdulillah ieu budaya urang dimumulai ku urang, digarapna ku urang, ulah sampaikeun ka tep-tep kewewek ayeuna dituang, ayeuna lada isuk bubar, ulah sampaikeun ka kitu. Maju terus ulah sampaikeun ka gerebeg-gerebeg gelas ayeuna urang dina riungan mungpulung ieu cing aya dina nyar kawiludengan sakitu ti simkuring maseur saur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkan nuhun pisan ke para pengurus atau nanti para sesepuh seniman Pancasilat ieu atuh utas panginten dina ngarojongna oge sakitu pangintennya sareng murang kalihna atau nepi misalkan orang tuana oge saking ku senengna, saking ku ngarojongna gitunya, saking ku ngadukungna dugikeun ka ngiring antisipasi ka Gunung Puter itu nya, Gunung Puter ieu. Ya alhamdulillah atuh sa mulihna ti Gunung Puter ieu cing aya barokah sareng hikmah gitunya. Mugi-mugi misalkan murang kali anu nuju tahap belajar atau napi misalkan sakitu semangatna tina segala rupina ku aya pangrojong ti sepuh-sepuhna sadayana. Atuh panginten sa mulihna ti dieu teh urang cing aya kaberkahan, teras deui tina Pancasilat ieu teh cing manjang, cing ka ala hasil kapetnan, ka ala buah kapetik hasil kitu nya. Ulah dugi ka panginten kata saur si Abah teh mah ulah dugi ka naon tadi teh bubar gitu, ulah dugi ka bubar nya. Mudah-mudahan macing langgeng sa lawasna panginten dina seni Pancasilat ieu nya. Panginten sareng para pengurusna oge sami pangintennya ku ngadegna seni Pancasilat ieu teh panginten tina berdirina teras deui ku kakompakanana, kaguyubanana sabeungkeutan sareng para pengurusna panginten gitu ya. Nah, sakitu bae panginten di Simabdi. Nah, enak Kang kumaha cara nanggulangina ya? Pan supados enak budaya atanapi pencaksilat untuk eleh ku budaya luar, kumaha cara nanggulangina katakan? Upami misalkan nya Pancasilat supados ulah kalah ku budaya luar ya, intina panginten Pancasilat itu kedah teras-terasan dibudayakeun gitu, kedah teras-terasan diagengkeun lah, misalkan di tahap ditingkatkan terus ya na kesemangatanana, kebudayaanana sareng pendukungan anak itu. Misalkan ya insyaallah upami misalkan di masing-masing orang tuana mendukung
Terus ya pasti pencaksilat ya lebih meningkat, lebih pencasilatian aya di Latar Sunda pangintennya seni Sunda. Terus dina segi penginten kedisiplinanana semacam ya berbakti ke orang tua, dina segi bahasa penginten murid-murid teh ya itu nama disikapi lah, disiplin gitu. Di usia seberapa tahun tamu orang kali kada diajar ya? Ya penginten semacam usia di kawit TK sekitar 5 tahun ya, 5 tahun ke atas lah sampai tingkat dewasa itu bisa ya meningkatkan bertahap di kawit TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan di pencaksilat ieu sing majeng terasna. Ya penginten ya pami misalkan pemisarang dukungan nama gitu ti para pemerintahanana atau napi misalkan kepemimpinanana sarang para pengurusna pami solid ya insyaallah pinang pencaksilat ieu pasti majeng terus. Ada pesan-pesan kanggo pemirsa di rumah kumaha Kang? Bila mana di lingkungan urang ieu anu bade daftar kumaha tah? Misalkan kanggo di lingkungannya di lingkungan misalkan bade aya Kedah ka mana gitu. Mohon bade aya nu daftar siswa atau nepi Siswa baru Kang. Siswa baru penginten pemilu daftar baru ya kedah dongkap penginten ke ya pengurus ke peguron atau padepokan terus disediakan lampiran perlengkapan pendaftaran syarat-syarat ya atas izin orang tua sarang formulir oge atas disiapkan penginten kantun dongkap wae pemimsakan bade daftar siswa baru dongkap wae ka pengurus atau napi kepimpinan penginten wae di padepokan. Nah penginten semacam persyaratanna surat izin orang tua terus di penginten kakak KTP foto 3x4 2x3 sarang 2x4 3 biji misalkan bade adaptar siswa baru ya dongkap ke padepokan atau nepi ke paguron ke para pengurus atau disediakan semacam formulir anu kedah dilebetan ku orang tua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.